Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Can kompak fil alamina innaka hamidum. Ulah ngabentak atuh Bu. Tina mang pirang-pirang kanikmatan Allah anu parantos katampi ku urang nepi danget kiwari. Urang tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa. Cek kolot mah cenah nu jauh di jugjug nu anggang di teang, nu jauh teu burung cunduk nu anggang teu burung datang, ngondang dalang cenah. Teu sadaya jalmi wong ieu tiasa kumpul ngariung siga kieu. Nah heuceut teu datang teu hayang deukeut imah si eta cenah. Hatena kureng. Jadi ku hal nikmat sakitu taya bayana urang sangakeun puji syukur hamdalah alhamdulillah. Salawat kali salam mugia dikocorkeun salamina ka junjunan alam manusia pilihan imam para nabi sareng rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina para sahabat tetug mugia dugi ka urang salaku umatna kalebet golongan hamba nu mika cinta Allah tur dipika cinta ku Allah amin ya robbal. Para alim ulama tokoh agama para kiai ustad ustadzah anu ku jisim kuring dipihormat mugia dimuliakeun ku elmuna ku Allah amin. Sabab teu saeutik jalma di dunia dimuliakeun di akhirat dihinakeun. Di dunia mah di ajeng-ajeng bapak kapayun tong dipengker, di ajeng-ajeng kayak di akhirat mah dihinakeun. Aya oge jalma di dunia dihinakeun ku papadan jalma tapi di akhirat dimuliakeun. Geus tong ka dieu atuh maneh mah di ditu wae. Era aya gegeden di hareup cicing we di tukang kucap kiceup. Leho keluar. Tapi bisa jadi dimuliakeun. Aya contona engke mal didongengkeun ayeuna. Da waktuna sakedap cenah 30 menit bae leres. Oh biasa wae atuh. Meni langsung maranyon lah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Sim kuring dongkap ka dieu ka hade sanes kiai sanes ustad. Sadi dinten mah ngawulang di Uniku bagian sastra. Aya deui karesep ngawayang tak kamari tetangga desa malahan ngecekeng teh ahli atuh ngawayang di Padaren. Mahal cenah kieu. Pokona mah pakuwu bilih aya mun Padare nanggap wayang sim kuring dalangna teu kudu dibayar. Catat asli mun tos atuh demi Allah. Sok cak ngan punten bae pangmikirankeun pamajikanna di imah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah ari geus naha atuh naik ka panggung da dipiwarang ku MC. Sok lamun ngaturan sim kuring cicing jeung ade di ditu. Jama teh engko datang dipanggil ke deka luhur. Jadi sim kuring ka dieu teh rek urang cua ngobrol bae wios. Urang cua ngobrol daripada ngomongkeun batur mending ngomongkeun urang. Daripada ngagogoreng batur mending ngagogoreng urang. Urang aku ieun urang ge boga kagorengan.
Sabab naon? Sabab aya peribahasa kieu, lauk leutik aya dagingan, lauk gede ge aya cucukan. Tuh dalang mah kitu bahasana ge. Kana lauk naon cenah. Lauk leutik aya dagingan, lauk gede ge aya cucukan. Anu gede anu boga loba-lobana kakayaan, anu boga kalungguhan tong asa pang aingna sabab nu gede ge aya cucukan. Jama bener ge aya gorengna. Lauk leutik teu pirah urang mah jalma teu boga. Tapi aya dagingan, aya benerna. Sabab bener jeung salah ngancik di diri manusia, teu ninggang di pamimpin, teu ninggang di rahayat, teu ninggang di ustad kiai jeung urang nu keur diajar, kabeh boga salah. Urang aku satuju? Tah kantun salahna nu kumaha urang kudu boga patokan. Benerna sing bener nu alus, salahna ge sing salah nu alus. Cenah lieur salah nu alus, eueuh salah mah goreng. Tah urang mah lamun urang salah, salahna nu alus. Mun urang bener, benerna nu alus. Nah aya bener nu goreng, cek urang Kuningan mah ngayah. Jenuh. Ngabadeg. Loba. Nu kumaha cenah bener anu alus, geus teu kabayang, berjamaah alus. Tapi nu bener tapi jeung goreng teh misalna urang rek mangkat ka masjid mun pameget disaru make sorban diudeng sirahna mangkat rek salat isya aya kantor sanes kantor aya pos kamling opatan keur diuk sila keplek anjir paeh keur gapleh urang teh bari lewat deus sia mah calon neraka mangkat we tah nu kitu bener reka masjid tapi goreng ditungtungan nyalakeun tah nu kumaha cenah salah nu alus lamun urang salah nu alus teh nalika urang salah nas dina katerangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Loba awewe tapi tak lalaki Allah nantinya curiga. Tah lamun urang nalika salah teh wasyari'u gagancangan gewat-gewat buru-buru ila magfiratim mir rabbikum moro pangampurana Allah kacindekanana mah lamun urang salah teh gancang tobat lamun urang nyeun salah gancang menta hampura. Salaki jeung pamajikan keun tong neangan saha nu salah dajal mah pasti boga salah mimitian kebiasaan menta hampura ti heula komo lalaki da awewe mah sampai irabai ge puguh salah angger be nyalahkeun lalaki akur bu asli pak deukeut uniku aya tukang lotek rarasaan ti tukang lotek jang bawa ka imah meuli dua kidi ibu si ayah meser lotek tukang lotek anyar deket kampus dibuka da pamajikan teh langsung dahar pak nanyakeun heula naon coba tuh cek sabarahaan ieu tah mulai keung itu dijawab bener sing salah 12.000 rasaan teh murah kumaha ngajawabna di mau uni mah 5.000 model kieu mah alah aing salah cek teh geus dilewat hiji mangsa jalan-jalan ka Solo aya nu ngicalan kerudung pasmina tulisan batik tangan asli hargana 300.000 jeung dibungkus balik ka imah subuh-subuh rarasaan trek merah hadiah atuh ka pamajikan ibu ieu geura buka aya hadiah dibuka teh kiliwir kerudung pasmina lukisan batik tangan urang Solo naon nu pertama ditanyakeun ku pamajikan cek aing ge sabarahaan ieu tah pak sim kuring perang sabil ngomong 300.000 sing salah dimurahkeun sing ngomongna mak nya jang pamajikan murah geus we jujur 300.000 teh tos dibungkus kumaha ngajawabna di pasar baru ge ngayah
tah tidinya pokoknya di mana-mana can pernah mangmelikeun barang. Ngawayang di Taman Mini can pernah der ka Salam Brebes ngawayang moal mangmelikeunna naon geus bae di amplopan bae meuli bae sorangan. Tah jadi nalika urang salah nanu alus gancang menta hampura. Sim kuring ayeuna sareng pun bojo gaduh kebiasaan Pak bade bobo teh. Bu, pateuteub-teuteub. Naon? Asli Ibu. Beneran. Cekeng teh Ibu hampura si ayah. Bisi nalika reup bobo si ayah teu gugah deui. Naon eta? Sok kareueung nyarita teh. Bisi reup teu gugah deui. Loba jalma bade bobo heula teu hudang deui Pak. Sampai ka maotna. Akhirna mah nya atuh si Ibu ge hampura disuntaarna reup. Da geus sarepan duaan deket ya jadi beda tuh. Kuring hulunya hareup ngetan pamajikan teuing ka mana. Da keur sarema poho. Tah minimal urang gaduh kebiasaan menta hampura. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Urang cuang nyengsrikeun awak bae. Dabungan ngundang sim kuring, tapi sim kuring yakin sim kuring datang ka dieu teu ujug-ujug. Mang Ali nu nelpon mah teu ujug-ujug tos di nas ti baheulana ti zaman ajali sim kuring kudu cicing di dieu. Tong boroning sim kuring ka dieu. Wa ma kana li nafsin ang tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Jeung perkara nyawa jalma bae ge moal maot angin biidnillah. Izina pangeran, izina Allah. Daun anu garing mun Allah teu ngizinan ragrag wallahi moal ragrag. Sok sanajan pucuk morak keneh lamun Allah geus ngizinan pucuk eta kudu ragrag. Kadang mah dipetik budak kata brag motor, kata brag mobil, murag. Komo ieu urusan jalma sim kuring kadige tos dicatat di zaman ajali kudu penak jeung jalmi-jalmi soleh di padare. Mudah-mudahan ngampal di lebet ka surga amin. Engke mangkatna ulah ayeuna nya. Sing paranjang yuswa. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Urang digubrakeun ka alam dunya ngalangkungan gua garba nu jadi indung. Tuh hebatna bahasa Sunda nyebutkeun bobogaan indung teh gua garba nu jadi indung. Bror lahir di daguan ku salakina, ku bapana, ku pamajikanna geuning teu daek ceurik. Begitu. Hirup cenah ge. Terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nepi ayeuna tah kempel di dieu aya nu 70 tahun, 80, 60, 50, 40, aya nu 30 tahun, 20. Sadaya nu ngumpul di dieu yakin urang sepakat urang teh nuju hirup. Leres? Tapi pertanyaanana, nah orang geus apal what the meaning of life. Anjir, bahasa Inggris saeutik atuh. Naon nu disebut hirup? Cek abah urang teh atuh hirup mah gampang. Tah eta hirup, napas eta mah ciri-ciri hirup. Atuh hirup mah meureun dahar, ciri-ciri hirup dahar, tapi dahar lain hirup. Atuh meureun hirup teh gawe, ciri-ciri jalma hirup gawe, tapi gawe lain hirup. Babelitnya sarua aing ge lieu. Mangga urang pedar bahasa urang bae nya si horeng lamun urang ditengetan dina kahirupan, hirup teh aya 3 rupa. Nu kahiji nyaeta aya nu disebut hirup cicing. Naon cenah hirup cicing teh? Hirup nama hirup ngan teu ka mana-mana cicing we cindeuten. Naon contona? Tatangkalan tah tangkal buah naga hirup tapi cicing we. Tangkal tah kembang. Ieu mah lain paeh kembang oge. Tah kembang ieu naon ngaranna teh? Ag. Tah nu kitu. Hirup tapi cicing teu ka mana-mana. Tangkal jeruk, tangkal cengkeh, tangkal albasiah, tangkal cau, hirup tapi cicing teu ka mana-mana. Tah anu hirupna cicing mah tatangkalan.
Lamun ayam manusia gawena hirup tapi tembung gawe cicing bae ngandalkeun pamere batur embung ibadah embung berjamaah embung salat eta manusia hirupna miuni tatangkalan berarti eta manusia hirupna hirup cicing seteh siga tatangkalan hirup cicing. Nu kadua naon hirup nyaring. Naon cenah ibu? Nyaring. Hirup nyaring panon guralang gorolong bisa kaditu kadieu bisa gawe bisa ngumpulkeun dunya bisa meuli anu meuli ieu boga budak boga pamajikan heula tuluy boga budak. Tadi masalah salah. Hirup nyaring. Tapi dipikir-pikir anu kitu teh sato ge sarua atuh ari kitu mah. Monyet sarua neang dahareun. Bagong sarua kukorehan neangan sampe. Jadi hirup nyaring mah sasatoan di mana lamun aya manusia hirup ngan ukur neang eusip wejit wungkul, ngan ukur neang jang bangun imah wungkul, ngan ukur neangan duit jang istri jeung pamajikan jeung anakna wungkul. Berarti manusia kitu teu jauh beda jeung sato sabab hirupna ngan ukur neangan eusi beuteung wungkul. Tah manusia mah hirupna kudu anu katilu nyaeta hirup eling. Hirup naon cenah? Eling. Nu kumaha cenah hirup eling? Lamun dina padalangan mah disebutkeun manusia eling teh nyaeta manusia nu apal kana purwa daksina. Ari purwa teh wiwitan daksi wekasan. Urang kudu apal asal di mana cicing jeung bakal ka mana nya balik. Di mana asal urang? Ti Allah. Di mana cicing? Di bumi Allah. Kudu kumaha aya tugas tuluy ka mana? Balik deui ka Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi. Aduh palinter Pak Kiai urang dieu. Mantap. Langsung apaleun. Dina raraina ge benten soleh. Nu dilebat saroleh. Tapi wani diadu soleh keneh lalaki tinimbang pamagat. Tah atuh kitu konsentrasi. Soleh keneh bapak-bapak tinimbang ibu-ibu, percaya ibu? Aya nu teu cenah Pak. Geus urang cobaan bae nya sakedik ieu nya. Bapak lamun sim kuring maoskeun Quran pangtuluykeun nya buktikeun ka ibu-ibu yen urang teh bisa jadi imam. Hafal Al-Qur'an minimal sabaraha surat. 3 ayat bae tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cakep, menyala abangku. Ibu siap, adik ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Pan bener, bapak-bapak lebih soleh. Sok atuh ibu nu pendek. Inna a'tainakal kautsar. Tes atuh cakep. Pak nu panjangnya kada ya Pak kan sia. Aing pasing salah. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Tos cekap tuh bapak-bapak mah surat nu panjangnya hafal. Tah ieu bukti bapak awewe embung salah. Kabuka ayeuna mah nu rewel teh saha sia. Ibu-ibu da sim kuring ge rek mangkat kieu. Tadi enjing ngisi di sedong. Ayah bajuna nu mana nu ieu tong nu ieu. Diganti. Ka dieu. Ayah baju nu mana nu ieu tong nu ieu bae. Ongkoh nanyakeun cekeng tah. Geusnya pun tong nu ieu ke si ibu cenah pamajikanna cenah tah bajuna geuning nu kitu. Ongkoh nanyakeun dijawab salah keneh bae. Tos kacineukana mah di alam dunia hukumna lamun awewe salah lalaki leuwih salah gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jadi naon tadi teh cenah? Poho deui teh. Hirup
eling manusia nu apal asal di mana cicing jeung bakal kamana nyamulang. Urang manusia hirup di alam dunia kahade. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap diri anjeun teh pamimpin jeung bakal dipenta pertanggungjawaban. Kabeh nu ngaran manusia teh pamimpin. Pameget pamimpin rumah tangga ibu ge sarua. Kulukum ro'in setiap diri anjeun teh pamimpin, mimpin urang. Urang salaku anak ti indung bapak boga kewajiban kumaha ka indung bapak. Urang salaku sepuh ti anak-anak urang geus nepi ka mana ngapi ngajaring anak-anak urang. Dati saeutik atuh indung bapak ngan dua. Awewe jeung lalaki nikah jadi indung bapak, urang nu jadi anak. Anakna genep 5 7 kaurus kabeh tak kudu duaan. Tapi nalika anakna geus galede sagenep-genep bisa ngurus nu dua. Santang tuh sia teh. Kadang mangaririweuh. Urang teh geus digedekeun, disakolakeun, geus dikawinkeun, geus boga anak teh. Abah nitipnya si Dede cenah. Kabayang aing teh geus ngagedekeun sia, ayeuna incu dikadiekeun deui wae. Iraha aing istirahatna. Ngaririweuh bae patnya. Tapi cek beja dedeh ka incu ngelehkeun tinimang dedeh ka anak. Lamun incuna dicarekan ku indungna, ku bapana atau ku anak manena, teu bisa ngurus mah kadiekeun ku aing. Nyahana beda. Lamun budak minta jajan bisa keneh nolak. Eueuh, tapi mun incu, aboh hoyong itu, keke sakedap. Dituturkeun teh. Jadi orang salaku pamimpin bakal panggih jeung pertanggungjawaban sabab manusia jeung sato beda. Lamun sato paeh dikubur jadi bilatung, tapi manusia maut sagedengeun jadi bilatung bakal panggih jeung kecap balitungan. Tah jadi urang manusana kudu eling. Nu kumaha atuh manusia eling teh nu tadi teh urang sakedik wae, urang pedar. Mudah-mudahan tiasa lenyap ka urang. Kalabat sim kuring ka dieu keun tong ditingali saha nu nyaritana da kieu beungeutna oge. Biasa wae da cek pamajikan mah pangkasepna. Sim kuring di mah pangkasepna da anak awewe atuh. Tos tong tingali raraina tapi mudah-mudahan carosan sim kuring tiasa katampi sabab naon anu katingali naon anu kareungeut asupkeun kana hate lamun eta sae bakal jadi guru sabab pengalaman teh guru yang terbaik. The experience is the best teacher. Ngarti bu artina naon? Sarua aing gitu nyaho teh padu ngomong we. Pengalaman teh guru nu hade nu katingali kareungeut asupkeun sabab naon aya katerangan ngancam ka manusia nu boga hate teu boga rarasaan nu boga panon teu dianggo awasna nu boga cepil teu dianggo reungeunna ulaika kal an'am anu kitu teh sapertikeun sato balhum adol leuwih rendah tibatan sato. Jadi lamun aya manusia boga hate teu dipake rasana boga panon teu dianggo awasna boga cepil teu dianggo reungeunna nu kitu teh siga sato leuwih rendah ti sato. Ngandung arti lamun sato nupang rendah na meong manusia bisa lebih rendah tibatan meong. Mun makhluk sato nupang rendah na anjing manusia bisa lebih rendah tibatan. Tak nyebut anjingna ulah ngali ka panggung bu. Sabab ngan abdi benyalira. Lamun sato nupang rendah na babi pepeujuh ulah ngali ka panggung nyebut babina. Manusia bisa lebih rendah tibatan anjir atau nyebut babi tarik saha. Bisa lebih rendah. Dinas-dina katerana geuning. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Jadi manusia anu siga sato jeung leuwih rendah teh nu kahiji lahum qulubun la yafqahuna biha boga hate tapi teu dianggo rasana. Cek urang padarek mah boga hate tapi teu gableg rarasaan. Nah aya jen nuk ngayah pabalatak urang aku bae aya di urang.
Contoh, lamun aya kasusah tatangga nepi kana ceuli sok aya rasa karunya hayang nulungan tasok bungah komo ninggang di jalma nu dipika geuleuh ece ka dieu sia apal keur poe Jumaah rek jam 11 bapak-bapak geus marangkat nah CEN ditagih sia aya dieu hampura lain CEN ieu geus atuh ganti Ceiroh ditangih geus atuh ganti moal eta apal teu Ceenah sia geus atuh nginum heula ari kitu mah nya ditampi panitia geus ganti ulah Ceenah atunya tah moal aya tah apal CEH cenah kieu aduh kumaha atunya geus ceeta we nya ditagih sia kulimaan leweh nu bener lain videokeun hayang nyaho lewehna siga kumaha cicing padahal mah lamun aya berita aya informasi aya kabar anu pikarunya nepi kana ceuli teh eta teh the message from God Allah teh nitip pesen cik maneh rek kumaha lamun ngadenge kabar pika nyerieun tatangga nah aya hayang nulungan simpati empati tak boro-boro moal pipiti lamun aya jalma hareupeun urang cilaka nah hayang nulungan tak kanu dipika sewot mah alas siap was lebok sing yakin cek urang teh da urusana jeung urang si eta cilaka keundak kahayangna keundak laku lampahna tah lamun nepi ka urang teh bisa jadi ujian jang urang aya nu nuntun budak keur menta-menta da saha nu ngarencanakeun urang panggih jeung nu menta-menta Allah tos dak dirkeunna cik katingali ku panon urang kadengi ku cili urang budakna ceurik mamah da hayang itu atosna teu aya nepi kana ceuli katingali ku urang hoyong ka dokter obatna kakirang atosna teu aya nepi kana ceuli urang katingal ku panon urang nah urang meh cicing bae da hubunganna jeung urang ke heula lamun urang ningali atau ngadenge kabar pahit tentang tatangga tentang sahabae nepi ka urang bisa jadi ujian kanggo urang lamun urang aya nepi ka mana dermawan urang contoh dina bahasa Indonesia aya dongeng fabel teh sato nu bisa ngomong nah bisa cenah sato ngomong yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard jadi nu di langit jeung di bumi teh tasbih ka Allah teu pira beurit ibu apal beurit tasok guguru-bugan geuning mah dina para nya eta isuk-isuk beurit noong tina kenteng ningali nu boga imah jeung pamajikanna meuli sentreg cek beurit anjir jang aing eta walah kumaha ieu ka tukang aya oray naon nu boga imah meuli sentreg kumaha urusan jeung aing eta mah DL naon ari DL derita Allah cek oray hubunganna jeung aing aya hayam kumaha urang kumaha kitu nu boga imah meuli sentreg eta mah atuh di dinya urusan jeung urang aya me tulungan kumaha nu boga imah meuli sentreg nu hubunganna jeung urang aya sapi nu gede sugan bebager sapi cek sapi teh ieu kumaha urang nu boga imah meuli sentreg pangdulungankeun urusan jeung urang cek sapi cek embe cek oray cek hayam sentreg urusana jeung manehna dina mangsa hiji peuting tengah peuting keur jemplang-jempling lain kuring hudang hayang ngising kade di dapur kapireng pak gurubu kubu eta mah boga imah istrina ngorenjat bapana meureun bapana di dieu mah atau meureun dedi papa meureun nya aya di dieu nyebut papa mamah aya papih aya bunda aya geus teu naonnya kan kapayangnya bunda bade ka mana bade ngoyos kabayang si bunda rek ngoyos ai papih bade ka mana pan bade nyaplak papih
Alusnya cocok lah. Bunda dan papih keur ka mana jang? Papih nuju ngoyo, mamah nuju ngoyo, si bundana ari papih nuju nyaplak. Halus maneh. Ngaran maneh sa Mikal. Uro edan. Ngaranna alus. Bapana ka sawah. Guguru bugan cek salakina teh. Jig ibuna geura jeuleu. Atuh kumaneh bapana atuh jeuleu heuleuy kuring rek make kampret jeung pangsi. Pamajikan apan biasa geuning ti peuting RW mah pamajikan titah dihareup kitu lain. Sigal mun butuh duit ek nginjem ka uwana atuh kunyana heula ka ditu panginjemkeun cek salakina teh. Angger be pamajikan nu nginjem geus balik teh meunang teu aya kadikeun duitna kitu cek salakina teh. Istrina ka dapur salakina geus saged ngagoak istrina. Bapak, oi, ka dieu kunaon dipacok. Pacok naon Aisyah? Lumpat teh si horeng buntut orai ka sentreng. Ngamuk ka pamajikanna macok. Eta mah nu boga imah salakina nyandak doran pacur geprek teh dipaehan orai. Pamajikan nu dipatok orai atuh. Bugang orai dibawa dicandak ke rumah sakit dipasihan anti etana. Cek orai nu kahiji kumaha cenah? Urusan jeung aing sentreng mah tapi geuning paeh. Sok. Di rumah sakit kadang manasan nirisan ari cek dokter teh kadang aku protein eueuh deui nu ngandung protein mah iwal ti hayam kampung. Alah boga hayam hiji cenah. Balik dipencit hayam kampung teh. Anu tadi di obrolan ku beurit mah eueuh urusanna jeung urang mah. Dipencit geuning lobangna di dinya. Getihna kana lobang disop didaharkeun ka pamajikanana. Rada waras balik ka imah tapi can waras pisan. Aya tatanggana ieu mah bilih cenah. Tos diekahan teu istri teh duka atuh teu apal bilih bade kebeneran boga embe da lah. Dipencit embe. Bisa hayang nyobaan hate embe dipencit dahar rada jag-jag tapi kadang lemes keneh. Geus ayeuna mah kieu bapa rek nadar lamun pamajikan waras nadar mencit sapi dibagikeun ka tetangga. Sapi dipencit dibagikeun ka tetangga. Eta beurit ti luhur noong we. Orai cenah urusanna paeh geuning. Hayam dipencit, embe dipencit, sapi dipencit, sentrek dipicen kajarian kudu bogana aing hirup keneh atuh. Kahade ibu lamun aya perkara nepi kana cepil jeung panon urang kabar naon anu teu enak bisi jadi eta teh informasi keur urang. Contoh sim kuring kapungkur damel di pabrik roti Gaduh Dunungan. Mama Haji Nur sareng Mi Hajina teu damangan bae dudungan sim kuring teh. Pamenggetna teh deui dijajab ka rumah sakit ku istrina terus deui diantir ka rumah sakit. Dielapan mun bade ibak teh lamun berak dipangombehankeun dina kasur ku anjeunna anu maot saheula cing istrina. Jadi bisa jadi teu damangna salaki urang teh ujian keur urang salaku pamajikan bisa berbakti teu jadi bisa berbakti jadi istri nu soleha sabab nu ngadodoho maot mah lain jang salakina tapi jang istrina. Kabayang lamun istrina bosenan risi aing mengurus salaki maot keur nu kang nonggong atuh ka salaki. Pon kitu deui ka bapak-bapak lamun gaduh istri uduran we bisa jadi teh ujian kanggo urang sabab nu rek maot mah lain istri urang heula waras deui istri mah urang salaku salaki. Risi aing mah pamajikan gering bae beng teu balik-balik. Kemana ngalayap balik teh jam 1 jam 2 atuh pamajikan gering teh bapana pan abdi teh keur udur atuh eueuh teh ulah jam 1 teuing muka panto teh sok hese geus atuh aing mah balikna subuh moal jam 1 tah bisa jadi ujian kanggo urang ditampi deui cai nya. Jadi nu kahiji teh lamun alim siga sato lamun hoyong hirup eling teh entong sampai lahum qulubul la yafqahuna biha mangga hate urang sing gede rumasa entong asa rumasa. Contoh kamari nuju aya bansos urang bandingkeun we jeung bansosnya.
dulur simkuring jadi RT tuluy batur simkuring jadi lurah diambu ku bapak-bapak sabab naon mangkara cenah lurah aing teh dititah ngumpulkeun KTP di fotokopi kakak di fotokopi geuning nu meunang teh dulur sia kabeh aing mah teu kabagi sia teh di ditu Bu Kade lain di Padarek di Garawangi di dieu mah sigana di ditu cicing teh cicing da simkuring mah penasaran atuh nanyakeun Pak Kuwu itu sia wa empi nyarios naon cenah titah ngumpul eueus yang ngaran empi mah nya ngumpulkeun KTP ngumpul aya ya Allah geus ganti waehor eueuh meureun nya nah ngumpulkeun geuning teu meunang kangaan kieu jadi nu gaduh kira-kira kenging mah dikempelkeun syaratna tapi ari data mah ti pusat kabayang simkuring mun jadi kuwu jadi lurah ngumpulkeun data ti blok dieu blok Pahing ari data ti pusat blok Kaliwon anu turun teu dibikeun ka urang Kaliwon kabayang urang Pahing molotot ka simkuring dibikeun ka urang Pahing penyalahan anggaran sabab kuduna diperuntukkan urang Kaliwon tah trauma sieun atuh ari kitu kudu kumaha tah di dieu nu tadi lahum qulubul yafqahuna biha sahabat Rasul tingali saparantos perang Badar tiluan ngagoler petugas kesehatan mun zaman ayeuna mah datang kana orang kahiji jang inum cai entong kuring mah kuat tuh nu itu bae leuwih butuheun belenyeng kanu kadua inum cai kumaha cek nu kadua kuring mah kuat keneh tuh nu itu leuwih butuheun belenyeng kanu katilu cek nu katilu kumaha kuring mah kuat keneh bikeun kanu itu belenyeng kanu kahiji geus maot pindah kanu kadua sami tos maot kanu katilu pon kitu deui tos pupus sahabat Rasulullah sok sanajan butuh sok sanajan hayang ngutamakeun heula batur tah urang ge ari kira-kira di goah aya goah hafal pare aya 3 karung keneh can digiling beas aya keneh saminggu deui mangsa panen rek datang budak ngiriman keneh motor aya mobil gablek cik atuh ari menang bantuan teh palurah Pak Kuwu ditarima ieu bantuan tapi kuring mah era mobil boga motor aya sawah lega bikeun bae kanu butuheun kudu aduh aing can ngomong geus dipotong kudu nama kitu siga sahabat Nabi ulah sampai nu aing jang aing nu batur jang aing nya di dieu pisan cenah geus ulah mikiran batur kade ngan engkepeun ka payuna lamun meunang rezeki model kitu duitna 600.000 beasna ngan 10 liter atanapi minyakna 10 liter tampi heula Pak Kuwu parurah ieu katampi tapi kuring era sabab kuring boga keneh budak yang ngiriman keneh sabulan kahareup can panen aya di bangsa panen tuh tingali butuheun sa wajuha tuh peryogieun eueuh sia ngaran uha mah aing pasikeun ka ditu karunya anakna 20 kabayangnya anak 20 pasikeun ka ditu kitu kedah nama tah engke lamun kahareupna aya jama model kitu palang siang nu kitu teh lahum qulubul la yafqahuna biha mun urang aya keneh sifat kitu berarti hate urang teu boga rasa rumasa hiji anu kadua ngaleueut heula walahum ayunul la yubsiruna biha boga panon tapi teu dianggo awasna boga mata nama guralang gorolong biasa ngabedakeun nu bodas nu beureum nu koneng nu ungu nu coklat nu hejo nu biru bisa dibedakeun tapi awasna teu dianggo nu kumaha cenah contona lamun aya budak yatim bajuna geus degle calana belel sendal geus sisirangan nu hiji kede nu hiji katuhu nyadata atunya aing deui salah teman untung dibenerkeun kabayang mun sendal sarua kede kabeh tah lamun ningali budak yatim kitu teh samper jang maneh anak saha
tos teu gaduh bapak, aduh ka dieu kasep ka dieu. Bebeja ka pamajikan, mamah itu budak yatim, tingali bajuna, tingali calanana. Sok bisi aya budak anu saumur jeung anak urang, pisahkeun, dipisahkeun. Nu alusna. Ke enjing ka dieu nya pangneangan ke nu anyarna, datang teh tah baju jang hidup sok angguan tong nu eta teuing. Ieu sendalna 2 rampasan. Kitu urang mah sakalina bade ka budak yatim di bageuran keur ngincer indungna. Sae tatenya. Aya budak yatim teh diusap panjang kanggo sakola 20.000 salam ka mamahnya adeuh. Modus. Tapi dawuh deui Pak pamajikan dalang nu pangbageur mah aslina Bu. Tetangga simkuring carogena pupus kararasan anjeunna kada cuci darah pupus. Budakna leutik keneh kaluar ti kelas genep da eta maupun bojo. Sampai ayah itu budakna karunya budak yatim tuluy kumaha hayang masantren ayuh urang biayaan kamana masantrenna Al-Madani diantar ke Al-Madani atuh ayah indungna tingali karunya lah kumaha kela Pak lamun aya pamajikan gitu ulah langsung kagoda kudu tenangkan pikiran jernihkan hati. Kela maksudna kumaha Bu atuh bisi ek sakalian meureun kudu dirawat bisi ek di dieu tukang masak tina naon ke heula Bu ieu ke saimah jadi fitnah atuh sing erek dihalalkeun alah pemajikan dalang mah geus dibere cai sagelas ge dibanjurkeun. Ceng eta ibu serius kamar kosong nu hareup kosong pan budak mah di luhur alah eta mah bener-bener sejuk angin ngahiliwir karena pipi teh tiis we bentar ibu si horeng teh ayah subuh gugah keheula ibu tadi ngomong naon teu ngomong naon ngahudangkeun subuh lain-lain ngabahas budak yatim saha nu ngabahas budak yatim anjir aing teh ngimpi sugan teh ngimpi pernah Bu eueuh dina dunia nyata mah tah urang teh katingali jalma susah teh tong padu katingali bae dianggo awasna jaman teh kudu ditulungan kudu disamper da katingali ku iraku urang teh Allah nepikeun cik maneh rek kumaha tah rek nulungan moal sok sanajan ka jalma zalim ka urang lamun urang ngabalas kazalimanana terus naon bedana urang jeung manehna aya jalma nganyeri urang hiji mangsa manehna butuh tulung ku urang dinyeri deui terus naon bedana urang jeung manehna nu alus mah nalika urang dijenyeri dizoliman ku batur urang bisa ngabalas manehna meta tulung urang leuwih luhur darajatna lamun ku urang ditulungan tapi lamun ku urang dibalas dinyeri mumpung baheula aing dinyeri was ya ku aing urang teh jauh beda jeung manehna siga baheula tah mending nyengserikeun urang mah jadi walahum ayunul la yubsiruna biha anu katilu nu kumaha walahum adzanu la yasmauna biha boga cepil teu dianggo reungeuna ceulina mah ngadenge tapi reungeuna teu dipake contoh ieu musola al jihad masjid naon namina at taqwa kapireng kurang kumaha muadzin asyhadu an la ilaha geus kadenge adaan kurang kumaha adem we ari main bola bisa tah lapangna di dinya sesepedahan jalan badminton jalan jogging asik kabeh olahraga bisa teu pira ka masjid ka musola 5 meter 3 meter jauhna 10 meter da berat atuh ngalengkah cirina mah ngadenge adan hayya 'alas shalah di musola al jihad adan gitu kabeh keluar anjir nu adan saha kabeh nu adan saha si Yusuf
alusup tuluikeun baralik deui sugan trek mulu salat hayang nyaho nu adan bae parah anjir parah nu kitu mah urang pan sok jadi alasan teu nafsu cenah ka masjidna oge kata juga nu adan aja makolot asyolatu hay ruminan naom ngalain nu kitu maing teu hayang karunya atuh bapak ibu lamun nu adan aja makolot teh ganti ku nu ngora kabayang geus kolot utra ketrik jam 4 saparapat muka panto neangan caang ge cetre bagian adan teh bapak-bapak ibu-ibu 5 menit deui subuh ngantian robana ya robana aya di dieu mun kitu zolamnan pusana udah geus kolot teh atuh asup kunci subuh adan apal adan kolot pibrana gede teuing Allahu Akbar Allahu Akbar gandeng geus adan beres sugan jamarek daratang ngeling-ngeling umat aya di dieu mun kitu arwah teu akur muslimin muslimat ayu urang berjamaah salat subuh ngarenghap heula itu kewajiban keur urang di dunia pikeun pibeukeun urang jaga di akhirat ngalieu kakatuhu panto teh eueuh nu datang muji dieling-eling umat ngalieu kakenca angger jemaah eueuh nu datang ku aing ganti mujina eling-eling umat tuh eling-eling daweuh nu datang kitu bangke mamujina ganti tong ditingali saha nu adana jeung saha soran eta pangondang Allah kadenge ku ceuli da ti saeutik atuh olahraga jalan giliran diajak teh wah bade ka tajuh ka yeu al jihad urang netepan tapi ka takwa wa mah ari salat teh sok teu kuat tahiyat akhirna tuur ngaroroncod komo lamun bagian geus salat teh sok tahlil geuning sok hese usi jig wae uah mah di dieu bae jam 8 peuting babaturan teh wah erek melekan gapleh milu atuh wah ngadadak ramatik ge leungit sia teh silang ngaduk lu ge kuat anjir balak genep dipencet waras tah boga ceuli teu dianggur reungeuna jadi engke urang mah boga hate mangga diubaran deui hate kudu boga rasa rumasa boga panon dianggo awasna boga cepil dianggur reungeuna ditampi deui caina nya ya muncai CF entosannya acarana ulah ditambihan ditambih lah abdi mah karek pak namu ditarima tapi curiga lamun kuring namu ke urang padarek disuguhan pas ditoong tong erep atuh kabayang diber esok teh dagingna hiji wae atuh ampun cai bae nya ibu bapak hadirin rahimakumullah jadi tilu rupa maka urang obaran deui hate kudu boga rasa rumasa panon dianggo awasna cepil dianggo reungeuna tah lamun urang tos tiasa nu tilu dilenyepan ku urang kalebet golongan jalma anu hirupna anu katilu hirup naon cenah eling lamun dina padalangan masuk disebutkeun eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam gini dharma wayangan bae duh aduh Gusti eling-eling tumpak tung engke malah mun pangosan kadi nyanak nayaga abdi nanya ngawayang eling mangka eling rumingkang di bumi alam tugas urang teh naon
hijewe urang pedar tugas urang salaku indung bapak ti budak urang. Keun budak lelempangan ngaranna ge budak. Kecuali keur kieu kolot lelempangan maka kos kutang jeung disolempak ta eta. Keun budak mah tinggal urang salaku kolot ti budak urang kudu kumaha. Sabab naon? Tugas budak teh nyaeta dina pidauh Al-Qur'an anis kulli wali walidayya. Budak urang teh kudu nyukurkeun ka Allah jeung ka indung bapakna. Jadi tugas utama sangkan budak hormat ka bapana, deudeuh ka indungna, lain urusan guru madrasah, lain urusan guru sakola, tapi tugas utama ngabenerkeun budak hormat ka bapa nyaah ka indungna dicontohan ku saha? Indung bapana. Budak kudu hormat ka bapana, atuh urang nu jadi indungna hormat ka bapana, ka salaki urang. Ambeh budaknya ah ka indungna, ku urang salaku salaki mbrehkeun ka budak urang. Urang teh deudeuh ka pamajikan urang, notabene indung budak urang. Teu pira lamun urang rek mangkat gawe neangan kaos kaki, neangan arit, neangan pacul, teu kudu popolotot ka pamajikan. Ek mangkat teh, mamah ngarti teu sih? Kuduna mah kaos kaki teh geus di dieu, sapatu teh geus disemir. 5 menit deui atuh meureun ka kantor telat. Budakna molong anjir bapak ai. Nanyakeun kaos kaki nepi molotot. Man budak teh rek mangkat sakola, rek ka sawah, rek ka lapang bola teh nanyakeun sapatu kumaha? Mamah, lamun dede rek main bola teh sapatu teh geus di dieu. Nurutan saha? Bapana. Jadi nu kuat jang budak mah contoh lain pidato. Dede harus hormat pada ayah, sayang pada ibu. Geus teu usum ku praktek. Kabayang lamun urang nitah hormat, nitah deudeuh ka indungna ari urang nyentak. Cek urang teh, "Dede, tong kitu ka mamah." "Ai bapak kamari nyentak." "Hayo tuh." Lamun budak sangkan nyaah ka indungna tak kitu. Engke nalika budak nyentak ka indungna teh, "Dede, bapak can pernah nyentak ka mamah." Nah, dede eraeun budak teh. Pon gitu deh ambeh hormat ka bapana, urang teh, "Bapak bade angkat ayeuna atos-atos di jalan, cium tanganna." Cek anak teh, mama hormat pisan ka bapak." Engke teh mun budak rek nyalutak ka bapana teh, "Dede, mama teu wantun kitu ka bapak teh." Eraeun. Tah mulai ayeuna urang benerkeun urang bae. Mun urang kasalaki galak kene, bubunian kene, bapana duit teh geus ere padahal disamunikeun dina kutang. Cek salakina wayahna mah rezeki teh ngan sakieu padahal diselapkeun kaos kaki geuning nyahoan da aing pernah tuh. Tah mulai terbuka. Dawamkeun bae rek sare tetep nu jadi istri. Mama hampura ayah, mama hampura bapak, bisi teu gugah deui anjir sedih gitu teh. Pun bojoge sampai ceurik, ayah ulah nyarita kitu sok raraos ih bisi. Tah tidinya mulai geget, urang cobaan deui benerkeun deui. Engke mah lamun salakina rek mangkat ku urang siapkeun, mangga bapak ieu tos siap. Cium tanganna, tah taar pamajikan kosong ku salaki disun. Jig indit berlumpah mah bapak didoakeun ku abdi. Mangkat bapana gawe, bantuan ku urang nu jadi istrina, salat duha. Sok dibantuan. Hara paingan atuh. Gaji teh min deui. Dan tadi bantuan, engke mah ibu eta salat duha. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana baidan faqribhu. Kabayang eta rezeki. Nun Gusti lamun rezeki caroge abdi, kanggo abdi murang kali abdi di langit keneh lungsurkeun, mun di bumi kaluarkeun, mun tebih caketkeun eta doa maksa. Tapi kan diajarkeun dina duha. Engke mah lamun salaki bade mangkat teh bantuan kuduha. Udah salaki urang jualan es wungkul teu padoli jualan SG. Da lain leutik gedena rezeki mah barokahna. Salakina mangkat jualan es teu pira jig bapana didoakeun sok sanajan kadang sok aya hujan di keur Allahumma teh heseun indit langsung Allahumma inna du'auka wa bahabauka wa quwwata Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana baidan faqribhu didoakeun.
beres sholat duha muka-muka 30 menit salakina datang deui subhanallah tabarakallah 30 menit salaki aing balik deui ya Allah nuhun ku sholat duha karek sakali bapana erep lain erep aing ti soledad es bahe sugan teh erep bahe atuh sholat duha karek sakali mah nya kudu langsung lunas dihandap heula berenang. Tapi mulai engke mah mun salaki angkat damel bantuan. Ieu mah salaki mangkat gawe nyentel sinetron ku menangis membayangkan betapa tuh nyahueun lagu ge Pak. Wah. Engke mah lamun salaki rek mangkat misalkeun teh mamah doakeun bapa rek nguseup tah. Di nguseup ge damel ibu. Berarti terang ngadoakeun mun salaki nguseup. Paingan Pak, ngusuk menang bentar sagede cinggir hiji. Dan tadi doakeun ku pamajikan. Engke mah ibu, lamun bade mangkat ngusuk dukung ke ibu. Bapana tos bade angkat ngusuk. Wah, pamajikan aing kasurupan naon ieu. Lain kitu Bapak, tos mirengkeun tah ieu usupna, eupana sincan aya ieu sarungna, ieu kopeahna. Kade mendak salat duhur netepan, asar netepan, magrib netepan. Aing balikna iraha. Kumaha Bapak sok sakalian ieu pernah bawa kabeh bajuna tong balik deui sia ente gitu ieu sarungna ieu kopeahna kahade ulah ditinggal salat didoakeun sing menang loba sing mamah hayang nyobaan lauk ti lebak menang Bapak nguseup budak urang hayang ngasaan lauk ti lebak menang Bapak nguseup mun menang loba urang babagi jeung tatangga aduh salaki rek mangkat nguseup teh gede hate pan mangkat kata tangga teh lur nginjem duit jangan rek nguseup sabaraha 1 juta ngaya-ngaya ting mun teu meunang rek meuli ka pasar geus didoakeun kade ibu lamun salaki nguseup mau lauk loba tanyakeun nang meuli tah nang nguseup biasana mah nang meuli teh ame teu manyun bantu ibu ku salat duha nun Gusti caroge abdi bade mancing ka lebak lamun rezekina di langit lungsurkeun lamun di bumi kaluarkeun mun tebih caketkeun didoakeun ku salat duha eta salaki mangkat ka lebak lauk di lebak geus kumpul cek lauk teh doana mah geus nyampe nah nu ngeuseupna can datang kan ku salat duha geuning gek teh eta nu ngeuseupna datang ieu teh salakina hok sageula nu nyorang cung langsung usup dalam girwil anjir gurame geuning meunang girwil bayawakan bayawak nepi bayawakna bae ge resepeun di banduan tah ku istrina salat duha ajaran anak urang deudeuh ka indungna jeung hormat ka bapana aya dongeng bisa jam kian mege tere pokona cerep gesan we duh kita bisa baraha ulah wayang atuh jam 12 nyerikeun teu boga duit aya hiji istri dongeng guru sim kuring Pak Ahmad Jajuli aya hiji istri pamagetna tos pupus budakna leutik budak yatim mikir kudu kumaha ieu budak ibu bapak tong keung lamun teu ngawariskeun anak urang tanah nu lega tong keung teu ngawariskeun anak urang gedung anu sigrong tong keung mun urang teu ngawariskeun anak urang mobil anu mewah tapi sing keung lamun urang teu ngawariskeun anak urang ilmu sabab naon nalika Nabi Sulaiman alaihi salam ditawaran harta ditawaran kedudukan ditawaran istri henteu milih tapi Nabi Sulaiman alaihi salam milih ilmu ku ilmu Nabi Sulaiman jadi raja ku ilmu boga karaton ditertes intan berlian ku ilmu Ratu Balkis jadi istrina ku ilmu ieu ibu ieu oge sami budak teh dipasantrenkeun mending keneh ngawariskeun ilmu ngaran-ngaran dipasantrenkeun geuning angger we boga duit saanu jang bekal budak ngirim beas ngirim naon hutang injem karasa kupun bapak sareng pun biang baheula mah sok aya BP3 geuning ngajual pare nginjem duit kabayang teu boga salaki sedihna
lamun dina bahasa lagu Baluang mah red ka langit bentang ngadadak ngalengit komo bulan tayang nggon nembongan naon atuh piubareun ubar hate nu balueng duh hate balueng nginjem kata tangga dibere henteu ngan ukur di polototan geus beak sabaraha kali aing nginjemeun ka maneh teh kaditu gawe atuh era ku tanaga nyeri nya Bu nginjem duit dibere teu tapi dicarekan deui maling meureun kudu ka bibina indit ka bibina assalamualaikum cek bibina budakna berarti adina ieu mah nginjem duit pasti ge da ciri-ciri nginjem duit mah salamna ge kitu assalamualaikum wah ieu ciri-ciri salam nginjem duit dalamun ngirim berkat mah teu kitu Waalaikum, iya aya kiriman tuh haje, tuh maca salam lagi. Coba lamun nginjem duit mah, assalamualaikum, bilih aya atos tiis, tak biasa kayak gitu, nu gitu mah. Bilih aya rezeki atau itu isi nama isin, geus pasti nginjem duit. Mun aya jama ngomong gitu, salam lemah lembut, terus ujung-ujung itu isi nama isin, geus pasti judulnya nginjem duit. Akur gitu. Cek bibina teh neng lamun si uwa ka dieu bejakeun mamah keur ka Garawangi budak di tangga bohong sia budak di tangga bohong mamah bejakeun keur ka Garawangi nya atuh bener bae assalamualaikum eta mah ti kamar deung nginjem duit kasih ge dibuka pantona bade ka saha wa neng mamah aya nuju ka Garawangi. Aduh, Garawangina di mana? Teuing atuh, mamah Garawangina di mana? Kanyahoan atuh. Eta mada langsung geus teu lila nuhun neng bari melempang randut-dut Cipanon. Aduh, kieu-kieu teuing. Bener geuning bapana maneh teh leungiteun. Leungiteun kuring leungiteun dikamanakeun ieu dikamanakeun genclang herang cikahuripan dileuwih sipat tahunan direka napapantunan kiwari ngan kari ngaran tinggal ngaranna bae bapana hayang panginggih ngan cukup buka Yasin bae coba mun aya keneh meureun moal era menta beas kata tangga nyeri Pak nyeri teu mangkana salaki nuju aya keneh teh sok sanajan kerek natari ieu mah salakina kerek teh bebeja keuceuk nyaho kerek salaki aing eta mah jeung Bagong ge lewat pernah salaki urang mah kerek sorangan nepi ka hudang Richard mamah naon Bagong lewat geus eueuh mas ya teh sedih geus maot biasa hudang jam 12 ku kerekna teh lilir jam 12 bapana sono kana kerek sok sia jam 12 bentak sepi biasana korejat ku kerek teh. Haruh bapana buka surat Yasin diteuteub fotona ari keur aya. Teu diceungceurikan, ari keur nguseup dicarekan, ari geus usupna ditangkep bapana. Eta mah nyeri nginjem duit ka mana-mana. Tapi bikodarilah ngabeayaan budak pasantren nepi gede nepi lulusna lamun dina pasantren mah tuluy diijajah lamun dina padalangan mah ditawajuh ku guruna lamun dina sakola formal mah diistrenan diwisuda kenging ijazah
tah cek mama ajengan teh jang geus beres masantren di dieu jigra balik ka lembur sewang-sewangan ka hade amanat ti mama pepeujeuh tanyakeun ka kolot hidep naon pagawean bapa hidep lamun pagawean bapa hidep geus apal pek tuluykeun tapi hasilna kudu leuwih alus ti bapa anjeun nempel tah ka budak bubar tos ditawajuh tos diijajah teh budak eta teh paneangan indung nalika indungna ningali budakna rentang-rentang breh kabayang deui salakina keur jumeneng kasep otong kasep anak ibu ka dieu lamun dina pawayangan masuk tiragen dedeh teuing geuning tak-tak maneh siga bapa maneh sarua irungna pesek meureun ditangkep kabayang salakina bapana ieu buah cinta urang geus gede geus kaluar ti pasantren jang menang ilmu naon ngaberele kenging ilmu itu ieu nahu sorok mantik jumia geus sajagalana disebutkeun ayeuna mah istirahat wengi kumaha cek budakna ma hampura mama hampura mencek urang sateu acan istirahat abdi hoyong terang naon pada melan bapa nuju jumeneng sabab saur mama ajengan hoyong neraskeun pada melan bapa nalika ditaros eta indungna ngagebeg ngahuleng ngaraga meneng ninggang dina padalangan mah wijar meneng-meneng Gusti petengi ati nira ya petengi ati nira solina salin pawarasa ngahuleng ujang tong hayang apal pagawean bapa maneh geus wepan geus masantren cing tinggal nuluykeun bae rek jadi imam heug rek jadi guru ngaji tinggal muka di imah alim da saur mama ajengan kudu nuluykeun pagawean bapa ulah hoyong ulah da hoyong cek mama ajengan mendah entong wios balaka naon lami-lami ibuna balaka ujang kasep lamun kekeh teuing mah pagawean bapa maneh teh nyaeta tukang maling badug ngarenjaga tuh anjir maknya aing di pasantren kudu maling maknya di pasantren kudu babadog pan mikir sabaraha kali atuh cek indungna teh ujang peupeujeuh tong hayang siga pagawean bapa maneh teh maut teh gara-gara erek babadog kanyahuan maling ge acan digebugan nepi ka maut ulah kahade nya jang cek indungna teh geus wengi ongkoh istirahat eta budakna mikir alah aing kumaha ieu ari teu turutkeun cek mama ajengan da kumaha teu kudu tapi baba aing maling akhirna mah mikir bae erek sami nawa atau nak guru baik penting ieu aing rek maling kabayang salat heula tuh maling syar'i nu kieu kabayang rek maling salat heula alus atuh tobat heula tuluy ngadoa hasilna hoyong leuwih alus tipun bapa ya Allah abdi bade maling nah kajen cenah ek nyen kagorengan ngadoa aya dinasna katerangan wa yadul insanu bisyarri du'aahu bil khair jalma-jalma teh ngadoa rek ngalakonan kagorengan ge siga jalma-jalma ngadoa rek ngalakonan kahadean budak iki ngadoa hayang leuwih alus teu kanyahuan kaluar ti peuting mulai menyeleksi rumah imah mana nu kudu dipaling datang ka imah kahiji didedengekeun we kadenge jama kolot keur ngobrol si aki jeung si nini cek akina teh nini pangnyeunkeun ci kopi kapalang aing teu bisa hees atuh da ngaran-ngaran jeung salaki dagoan sakeudeung ka dapur nyieun kopi keur nyieun kopi teh gebru apa
Allah sora naon eta pak kebrung sarung ragrag guning tarik jeung aing ragrag ge. Atuh budak teh olah aing piraku maling ka jalma kolot. Pindah deui ka imah nu kadua sarua tage jalma budak yatim piraku aing maling ka budak yatim. Milih terus milih dongkap ka pojokan aya gedong sigrong mun dina pawayangan mah pagedongan. Gedong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samya murad. Ieu gedong sepi ting trim aing rek maling ka dieu. Mun bapa aing mah maling ti para tina jendela aing mah ti panto hareup nekad lah. La haula kabayang rek maling nyebut la haula. Jalan ti hareup ke heula irada reuwas. Caritana teh hauseun nginum heula caritana teh nya. Saeutik deui. Ulah sia ulah ditambahan. Kopina diaduk, abdi mah kopina teh diaduk. Asli. Kudu diinum atunya Oh tadi aduk sia amat nyariosnya. Bener nih. Terus satu atahna bea. Karena karduskeun we cekap. Imah ieu nu kudu didatangan jalan atuh kamer ti panto hareup didorong pantona gulutrak teh bikodarilah panto hareup teh dikunci nu boga imah duka pohoeun duka Allah nu muka da cek ieu pamuda lah bener geuning teh dikunci cup nalika lebet karohangan katingali panto ngajejer mana ieu ruangan tempat dunyana ingat da aya goah sami kan di dieu aya goah tah ajaran budak urang kecap goah kecap senteng, kecap tulak. Budak ayeuna mah hese. Debut bahasa Sunda lain da campur bahasa Indonesia. Disebut bahasa Indonesia teu oge da campur bahasa Sunda. Sok ngobrolna, "Ai kamu teh kenapa kitu pisan ke aku teh? Aku teh kaditu ka dieu kurang kurling nyariin kamu. Gok teh kamu teh hareupeun aing geuning." Sok kedah disebut bahasa Indonesia lain. Sunda lain. Tukang kamera riweuh ya atau budak kadarinya. Kene we Bu adatna budak bekam we sungutna. Tah tuluy ningali tah di tukang pasti hartana di dinya. Aing moal jauh bekal kadinya. Mangkat tah ka goah teh. Dibuka pantona dicaangkeun lampuna nareka bray caang katingali duit tumpukan mas batangan kabayang molotot berarti aing bener nu ieu nu kudu dipaling aya meja ibu Pak aya buku dibuka catatan kekayaan duitna sabaraha emasna sakumaha manehna kaluaran pasantren mikir bisi nu boga imah teu zakat mal pan aya zakat fitrah sareng zakat mal dihitung zakat malna duitna sabaraha emasna sabaraha dikumpulkeun ngagelar sorban ditundaan saking loba-lobana hartana sampai capeun untung aya cai nginum jemaah eta teh da loba atuh hartana keur dikumpulkeun tah kapileng tarhim teh mun wanci rek subuh geuning wanci adan 15 menit deui. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah ngarenjang anjir aing sakedeung deui subuh
Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu lailan. Wah, kaborosan gewak dihitung bener dikumpulkan geus loba di talian geus siap indit ngong teh asup wanci subuh. Allahu akbar Allahu akbar. Wah aing kasubuhan ieu kudu kumaha dati pasantren. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ari salat teh ditangtukeun waktuna subuh jam sakitu, lohor jam sakitu. Pan urang masuk salah. Lohor teh sidik jam 12 kurang saparapat. Jam 12 kurang 10. Urang salat lohor jam sabaraha? Keur di sawah keneh teh geus ngadan Allahu akbar Allahu akbar. Tanggung sapecalan keneh macul deui. Geus beres macul sugan terek gancang balik udu heula ninyu kopi heula. Geus beres teh sugan erek gancang balik pacul dibersihan arit dibersihan karek kuniang hudang aduh calana kotor kene geburus heula kalebak dibersihan calanana. Geus beres langsung gandang ka imah langsung ngunda pacul sugan terek gancang kacai mah pang nyeduhkeun kopi sagelas mah udu heula sabatang ngopi dierepkeun. Geus sugan terek gancang kacai kacai teh sugan rek mandi nagog heula bari udu sabatang ngadon nagog. Geus beres karek mandi terus geus beres mandi make anduk ku tatang ku teteng neangan sarung di kopiah langsung takbiratul ihram di mana Allahu akbar. Beres salat teh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah di masjid kadenge Allahu akbar Allahu akbar. Anjir geus asar eta betah di alam dunia aing karek salat lohor geus asar deui. Lain betah di alam dunia sia salat lohorna jam sabaraha kitu oke. Paribasa tenang karek ge adan karek ge muji karek ge komat bisa nyusul katinggaleun sarakaat karek ge 2 rakaat 3 rakaat katinggaleun di imah ge padu salat. Nah gitu akhirna mah di imah ge padu salat hasilna ge padu bae. Allah tereh salat teh kebut ekspres kamu ke taraweh ting 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 tangan ting tung ting wah jadi ngebut salat teh jadi sigadang dutaan. Pokoknya mah rame lamun salat tupang cepet nah, kaditu dong ekspres kanu eta mah lila tuduh cenah gitu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah akhirnya mengadengi adan tepan kudu salat atuh lah ek salat di dieu da geus asup waktuna wudu kabayang jalma mali wudu di tempat nu dipalingan wudu heula ka kamar di gelar sorban gelar sajadah tah nu boga imah hudang nalika kaluar ngagebeg manehna ningali goah caang gudang caang gancang nyamper bisi poho mareman lampu nalika dibuka tah pateuteub-teuteub jreng. Lamun dina bahasa daun hirisma tetep dedeh moal benang di pisono hate kuring moal benang ade banget panggung manyaho di bobodo daun hiris ngemplokna nu ngemplok hejo gitu laguna teh pateuteub-teuteub dan ningali atuh batur langsung kawayang mun rahwana maneh saha pamuda geuning aya di kamar gudang kaula keur naha eta ngumpulkeun harta dina sorban keur naon eta geuning buku dibukakeun bari jeung sajadah diamparkeun rek nanaonan maneh saha pamuda
Gera nyarita ka kaula saha anjeun Allah ieu saha anjeun solali lali wa edas pada rek banget panggung KB asal lali wa alah resep ini kantun wayang bae baiknya ada yang maling ceramahnya ngaluang itu naon teu wios cawios ta dongeng Pacecep Supriyadi maestro wayang Karawang haleuang papatah kanu jadi anak kudu kumaha kolot Doraka mah lain ti dewa, doraka mah lain ti saha-saha, loba nu nerangkeun doraka teh loba mah ti indung bapa. Malahan dina katerangan disebutkeun lamun urang dalaka ka indung bapa Allah mal ngahampura satungtung indung bapa teu ngahampura. Ulah munjung ka gunung munjung mah kanu agung bari jeung penta doa nu jadi indung. Hayang beunghar teu kudu muja ka sagara atawa ka dewa muja mah kanu kawasa bari penta doa nu jadi bapa indung tangkal rahayu bapa tangkal darajat indung tangkal rahayu bapa tangkal darajat alah ieu eueuh nu nyawer bae da teu kudu disawer lah. Reuaseun saha maneh nepangkeun Pak saha abdi naon badog pan badog atuh rek naon bade ngabadog heueuh da maneh teh badog ke heula maneh teh rek ngabadog tah geuning ngamparkeun sajadah terus lebat subuh bade netepan subuh atuh da engge sarua Islam milu sagedeung wudu kebayang keur kapalingan milu wudu heula ieu salatan di dieu wae muhun di dieu eta qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis sholati qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah setengah 11 ya mending ke panggil deui tahun hareup engkep ka dieu teh nu maling sia can anggeus dongengna akhirna mah bade netepan teh kumaha jang imam ih maknya pan abdi teh badog heueuh nya meuing tina naon bapa mah al-fatihahna can bener maneh bae jadi imam wios di imaman ku abdi wios pan badog tapi dah heueuh nya badog geus bae di imaman eta ngaran-ngaran minimal keluar di pasantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngeunah patihan oge eta makmum randut duci panon. Beres salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngadoa malik badan kaget ningali tuan rumah nangis. Bapak teu kudu nangis, teu kudu sedih, teu kudu sieun. Abdi sok sanajan tanaga badag geneh moal ngalawan, moal umpat, moal kabur, mangga nyanggakeun ti korok-gorokeun beuheung teuk-teukeun, bade disisit, dikunyit, dicacak, diwalang-walang. Abdi maling geus kanyawan, mangga rek ditalian teh lain eta ja. Bapak mah moal rek ngalaporkeun eta bacaan Fatihah geuning nyape kana hate nepi meuni sedih ngadengena karek bapak mah imam di imaman subuh model ayeuna ari kamari ka mana sorangan bae salatna paingan atuh can pernah berjamaah resep
maneh teh anak saha karek balaka pun bapa matos pupus disebutkeun ngaranna apaleun pun bapa teh kapungkurna maling saur mama ajengan simkuring kedah maling geus bapa teh hayang apal naon alesana jeung bapa maneh saha tapi bapak karek ngalaman sholat subuh cerik gara-gara bacaan menih hebat naker jeung bapak hayang nanya nah gening maling teh ngan sakieu atuh nah sorban wungkul eta duit na lomari teh dicokot emas batangan teh dicokot kabeh jeung eta buku naon abdi nyandak harta kekayaan bapak bisi teu acan zakat mal dietang-etang sakieu ieu boga hak anak yatim jeung fakir miskin sabab bapak teu ngarti hitung-hitungan zakat mal maneh kudu daek jadi bendahara bapak kira-kira na daek moal cicing pan abdi jadi bendahara bapaknya pangitungkeun zakat mal bapak unggal tahun panguruskeun tah harta bapak kabayang jama ieu budak ieu maling heula tuluy jadi bendahara pan ayeuna mah teu kitu jadi bendahara heula sanes abdi Pak bapak-bapak nu di jero ngomongna oge budak santri ieu mah maling heula tuluy jadi bendahara ayeuna mah cek bapak-bapak nu dilebet jadi tah pangtarikna jadi bendahara heula tuluy tah cek ibu-ibu ongkoh berarti disaprok jadi bendahara motorna anyar deuleu cenah disaprok jadi bendahara tingali imahna ditingkatkeun geuning tuh budak santri mah maling heula terus jadi bendahara wios abdi jadi bendahara teu naon pangitungkeun harta bapak nu kadua maneh geus boga pamajikan teu acan nembe lulus pasantren bapak boga anak awe hiji-hijina can boga salaki maneh daek jadi imam bapak imam budak bapak jadi salakina sugan mah urang ditawaran gitu langsung yes very good very well urang gelut well tuh eta mah keheula bapak teu kenging kabongroy teu kenging morjula ngaleupaskeun pusing taroskeun bae ka murang kalihna eta mah diangkir cuneng di salat subuh sarua hudang kadieu neng lebet ka gudang dongkap eta mah seungitna mojang parawan lir ibarat pandan arum kayu agung babarwi teh samia rempel godonge samia pang sekar mekar inggalihe ya inggalihe pandele si pandan arum ya si pandan arum datang kade bu cenah resep teh nya boga salaki dalang ngahleuang wae teu di imah Matahara sugan di imah haleuangan kade beda sugan simkuring balik di kampus ngahaleuang ka pamajikan dedeuh pamajikan akang hayang pangnyeunkeun kopi sakalian jeung kulub hui geura pangdamelkeun ayeuna ieu akang hanaang pisan geulis pangdamelkeun geulis tuh sugan cenah salaki dalang haleuangan pada salakina dalang dedeuh teuing caroge neng anu ganteng mangga ieu kopina mangga ieu kulub huina mangga ieu ciherangna tuh di imah tara haleuangan mun aya dalang jeung pamajikan ngoborna haleuangan gancang bawa ke rumah sakit jiwa edan duanana tuh haleuangan dongkap eta budak teh ditaros neng anak bapak kira-kira na kersa di imaman ku ieu pameget bapak geuning aya lalaki di dieu geus panjang caritana geus peuting ongkoh tereh anggisan ongkoh moal dicaritakeun kopina teh ismanten teh bu mun tadi mah apal tadi punten ya biasanya tos nuna plastik na bae lah bias akhirna kumaha mangga teh teuing ngiringan kumaha bapak budak harita kumaha bapana beda ayeuna budak awet teh nawar mawa calon sorangan ayah ganteng enggak mawa geuning
kuduna mah dipangneangankeun. Sabab lalaki nu bakal jadi salaki anakna teh nyaeta imam anu sabener-benerna moal salamet dunya jeung akhirat. Bapana tanggung jawab. Neunang tah neng ieu pisalakieun. Bapa tuh geuning nu eta. Bewokan geuning eta mah. Kumisna geuningan satengah. Pasti bapak lagi bakal milih-milih sangan bisa senang budakna. Ditampi atuh lamun kitu mah kudu maling sanes. Pedarana sanes kadinya kumaha kuncina urang lamun caket ka Allah deket jeung Allah erek sasar ge ditulungan keneh erek kalangsu ge disalametkeun keneh rek dijubar kana jurang kahinaan ge disalametkeun keneh budak ieu deket jeung Allah rek maling kana jurang kahinaan disalametkeun ku Allah sabab non kuncina deket jeung Allah. Contoh sederhana dina kahirupan sapopoe urang boga budak keur diajar lempang 3 tahun. Tolong beka ditu, di ditu teh aya jurang. Jeung balong cik urang teh, jang ulah kadinya aya jurang. Beuki ngadeukeutan, diantep urang teh. Ulah kadinya jurang, beuki ngadeukeutan. Tong kadinya jurang kasep, beuki deukeut diantepan ku urang teh salaku indungna atau bapana. Tapi nalika salengkah di ka jurang, kira-kira na disampun ditajong moal. Dirawu, krap. Dede anak saha? Bari jeung hendak boh naon dede anak saha dede anak saha kitu atuh disalametkeun bayang mun budakna bisa ngomong pan aing anak sia. Jadi kesimpulanna urang simpulkeun we nya urang ku melandang di alam dunia aya 3 model hirup tapi urang salaku manusia kudu kaasup hirup anu katilu nyaeta hirup nyata manusia nu apal di mana cicing di mana jeung bakal ka mana cicing di alam dunia hade urang ambeh teu siga sato hirupna teu nyaring henteu cicing boga hate nu gaduh rasa rumasa boga panon di anggo awasna boga cepil di anggo reungeuna tuluy salajengna urang kudu caket sareng Allah nalika bade serong ti sorgat ge Allah bakal nyalametkeun ibu bapa buah tomat buah peuteuy tamat euy. Sono nama sono mana taku insya Allah mugi carosan simkuring mun saya candak salaku ilmuna mudah manfaatna lamun awon dongkap tina kabodohan simkuring mugi ya ibu bapak tiasa ngapunten urang pungkas kudu akiparatul majelisnya babarengan mau sudah akiparatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.